Ya rungkad siti aing mah. Ya, nu di dahar ku urang teh mimitina tina piring. Ibu dahar sok dina piring tara. Iya tuh tara. Tilok-tilok dina piring mah beas ibu mana kursi, na sama. Atuh kumaha urang cara daharna piring lagi segede kieu, jubur lagi bararadag gitu. Jasana jan teu menta bayaran oge, geus ngaji saja mah pasti balikna teh meunang amal gitu. Sudon si Ece. Amplop. Jeung naon amplop da amplop loba beulieun, teu butuh amplop, butuh oge doa gitu. Astagfirullahalazim. Kaing meni molotot duit cenah. Doa ngan lamun geus meunang amal, geus loba doa, karak nu katilu mah sok loba dulur gitu. Ayo cenah duit wae. Putra terbaik Lebak yang telah dinobatkan sebagai juara Aksi Indosiar 2025. Beliau punya nama Ustadz Dede Dendi. Tapi kita kenal dengan siapa Ibu? Kang Deban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karama para bahayam na cecepeh nu dariu katingal loba ngajawab salam karak sawareh melak jati sisi leuweung di banjuran make cai bisi tadi keur malaweung urang cobian sakali deui ngajawab salam mudah-mudahan sing babari milikna babari rizkina, babari mautna, amin gitu ibu. Ibu hoyong babari maut, hoyong hese pae, hoyong babari maut, kantong ayeuna. Nupang tarikna ngajawab salam didoakeun pisan uih ti dieu sing kabayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tararik ngajawab salamna berarti urang Cihara garade tanaga gitu. Mending aku. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sahibus syafa'ah. Usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'al huda bil ihsani ila yaumil qiyamah wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala sahibul hikam Syekh Athaillah As-Sakandari an'ama alaika awwalan bil ijadi wa thaniyan bitawalim dadi. Wa qala Hadratu Syekh Kiai Haji Hasim As'ari hubbul watan minal iman. Sagruning puji nu janten panghias ati, puja nu janten panghias rasa eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam mugi ngocor ngagolontor ka panutan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad.
salli wa sallim wazid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar salatullah ala taha salatullah ala yasin muga sadaya jamaah hirupna sing tambih berkah sing tiasa angkat zara ka Mekah sareng Madinah. Amin ya rabbal. Nu palih dieu hoyong ka Mekah, nu palih dieu hoyong ka Madinah, nu palih dieu hoyong ibadah haji, hoyong umroh, tos daftar teh acan. Arek sanu mawa tuh. Ari can daftar mah piraku di talapungan hiji-hiji ti Cihara. Paling nyungsep dina dieu. Bu, Mekah sanes kagungan urang Indonesia, Madinah sanes kagungan urang Saudi, Mekah Madinah kagungan Allah. Lamun urang gaduh niat anu sae, tekad anu sae, dibarengan ku usaha, dibarengan ku ikhtiar, insyaallah hiji waktos urang sadayana bakal dikersakeun ku Allah. Dibeh ditu ge aya jelema biasa-biasa bae jelema mah teu beunghar, bahkan cek masyarakat, cek pemerintah disensus jelema teh jalmi kurang gaduh. Sadi dinten pagawean ge hukum dagang kangkung tina sawah 2 kotak hayang ka Mekah. Naon cenah kiai ladang tina kangkung atuh lain, ladang jeung sawah-sawahna dijual. Urang di ka Mekah dong nanya jeung sawah-sawahna mah. Kapayunan para ajengan anu biasa diajeng-ajeng dina riungan, para kiai anu jembar ku pangarti, para ulama nu kabeja ku ilmu agama, hormaten pribados urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai sing paros yuswana jembar rizkina. Amin ya rabbal. Kiai, ulama, guru-guru urang sadayana didoakeuna kudu aya dina nomor hiji. Naon sababna? Sabab ulama pupus hiji sesah gentosna, sarjana pae hiji loba gantina. Bener teu? Sok jawab sing jujur di Kecamatan Cihara, budak-budak urang loba nu masantren, loba nu sakola. Laju di jurung-jurung ku kolotna titah ngaji, titah sakola. Titah sakola, ieu mah karake edit ka pasantren, meunang saminggu di pasantren, budak balik laporan deui ka kiai setempat. Kumaha ngomongna? Kiai, anak kami kamari geus dikakobongkeun cenah, ngan karak saminggu geus balik. Ai kitu kenaon teh? Pugu cenah buduk dikobongna ge. Oh. Jelema masantren eleh ku budukeun bae, ieu cicing dikobong mah sanajan buduk oge barorok. Wah barokah. Nya ya buduk barokah, buduk mah barorok atuh. Sanajan anak urang barorok, sanajan anak urang baruduk, daek cicing dikobong, anak urang bakal jadi wasilah sababiah mawa urang ka surga. Jadi ternyata urang ka surga teh gara-gara budak, gara-gara buduk. Gara-gara buduk cenah. Da asananya asa umur-umur pribados masantren sampaikan ke ayeuna masih cicing dikobong asana gitu. Mun ningali tina kitab geus 18 tahun cicing di pasantren, Jalalain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abi Daud, kalogatan kabeh kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir. Tapi eueuh dina hadis dina tafsir anu nyaritakeun jelema ka surga gara-gara buduk eueuh.
teu mangihan. Lamun gara-gara budak dina kita beridu solihin dicarioskeun. Sawang sulan deui para kiai, ibu hadirin rahimakumullah, bapak hadirin rahimakumullah, urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing faros yuswa. Amin. Di hese kiai mah gantina hese. Mata punten. Sok kabobodoh teh nya kasamaran tingali. Sok prihatin dina hate. Kadang-kadang masyarakat urang sanes di Kecamatan Cihara, di seluruh Indonesia lolobana kieu. Lamun ngayakeun muludan, lamun ngayakeun rajaban, lamun ngayakeun muharaman, kadang-kadang rela berkorban ngaluarkeun duit per imah bayaran, per imah patungan, per imah udunan, keur naon? Keur ngondang mubalik ti jauh. Ai mubalik nu jauh sok dimarudiakeun, ai ka kiai setempat sok pararoho. Ai keprok kabeh atuh cenah geunah kana ceulina atuh. Coba ge aya kori nu jauh mah, dibanggakeun. Aya mubalik ti jauh mah dibanggakeun. Ai ka kiai setempat, ka guru-guru urang anu magahan urang sapopoe, kadang-kadang urang sok poho, bener teu? Lain teu meunang ngondang mubalik ti jauh, lain teu meunang ngondang kiai ti jauh, meunang ngan dina meunangna kade ka kiai setempat mah ulah tepikeun ka poho, sabab guru pokok urang adalah kiai-kiai setempat anu ngawuruk sapina, anu ngawuruk batal salat, ngawuruk parukunan salat jeung sajabina. Lamun dikiaskeun mah, lamun ditamsilkeun mah, diumpamakeun mah, kiai satempat mah eta mah makanan pokok lir ibarat beas. Mubalik nu jauh mah eta mah makanan pengganjal ibarat roti. Ai urang Cihara kadaharan sapopoena beas atawa roti? Beas. Oh. Sangu. Ngan sangu nu didahar ku urang mimitina tina piring aja. Tina beas mah nya. Aja sangu, aduh aing mah euy. Ya rungkad citi aing mah. Ya, nu didahar ku urang teh mimitina tina piring. Ai ibu dahar sok dina piring tara. Iya tuh tara. Tilok-tilok dina piring mah beas ibu mana kursi, na sama. Atuh kumaha urang Cihara daharna piring lagi segede kieu, jubur lagi bararadag gitu. Jadi awas, kade guru-guru orang setempat, kiai setempat dimuliakeun. Matak abdi ka dieu, tadi tos video lah ka Abah Haji, ka kiai nu dipengker, hapunten abdi dina kursi, padahal mah ieu kurang adab gitu. Teu sopan sebenarnya mah. Teu sopan sebenarnya mah. Naon sababna? Ieu mah khobar. Ieu mah pada sepuh mubtada ngan ku sabab darurat jadi khobar dipayunkeun. Pancik alfiyah wal aslu fil akhbari antu akhoro wajawaju takdimaid la dororo. Meunang cenah lamun darurat mah khobar diawalkeun. Oke. Bener-bener bajinya. Apunten ya. Dia mau lilating jadi itu sopan namun lilating dorakana leuwih loba. Jita. Terus ibu hadirin rahimakumullah, mana buktosna ulama pupus hiji sesah gentosna sarjana paeh hiji loba gantina Citepuseun. Mana buktina Cibinong, mana buktina Cipatat, abdi baheula ngaji di alam rahmal al-magfur lah Abah Haji Salman almarhum. Masantren di Abah Haji Salman di Citepuseun, di Cibinong, di Cipatat sampaikeun ka ayeuna nu ngagentosan Abah Haji teh aya. Kamari istrina nembe pupus ya almarhum eteh urang doakeun khusus kanggo Abah Haji, khusus kanggo almarhumah teteh, mudah-mudahan sallallahu mina aidina rahmat Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah lahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdi kapungkur di Citepuseun teu lami. Ngaji lagi ka Abah Haji ngan pernah sakali. Ngaji Quran sakali, beres ngaji Quran cek Abah Haji didinya di mana di Cibinong nyariosna kieu ceng jang ngaji Quran mah geus rada neungel ceng cenah tinggal bisa ngabedakeun doang Fatihah kabagi 3 cenah aya akrob aya ausat aya abad sakitu tadi Abah Haji datang ka isukna
Oce putra almarhum anu kadua bade nikah, laju Abah Haji meser kebo, meser munding, abdi mah sapopoe ngaping kebo bae di ditu dicetepuseun. Di Cibinong teu ngaji amil, teu ngaji jurumiyah, apalagi juru imah. Ngaping kebo bae moal poe Bu, nu nutur kebo bae. Beres dirinya katampi kuliah di Bandung, wawartos deui ka Abah Haji. Abi katampi di Bandung sauranjeuna, ceng jaina mah zaman geus modern, keun bae cenah rek kuliah mah kuliah bae. Lajeng abi ka Bandung sampikeun ka ayeuna masih keneh ngangkeun lamun ka Kecamatan Cihara, guru-guru pribados aya di Kecamatan Cihara. Urang sakali deui para kiai doakeun mudah-mudahan sing jembar rezekina paos yusana. Amin. Aparatur pemerintah anu sangat tepi kahormat ku pribados, ti atasan dugi ka bawahan. Anu teu tiasa disebatkeun, alhamdulillah hadir Pak Kapolsek, hadir Pak Dan Ramil, Bapak Camat, para jaro. Sadayana hapunten anu teu tiasa kasebatan penyuluh BKMT jeung sajabina ti pribados mah nyuhunkeun kaikhlasan ka ibu sareng bapak sadayana, urang doakeun pamarentah urang sing jadi pamarentah anu araradil. Mun aya bantuan ka Cihara, mun aya bansos, aya BLT jeung sajabina, mudah-mudahan urang Cihara kabeh sing kabagian. Lamun teu kabagian kabehan ge teu nanaon, nu penting bantuan ti luhur nu datang ka urang bantuanna kudu adil, kudu tepat sasaran, ulah dugikeun ka jalan gede di batuan, jalan leutik di gedean. Aya nu gede sok menang bantuan, nu leutik mah teu kabagian. Aya di dieu nu teu kabagian. Datang ngajawab lagi menit tararik. Jageus harenak teh masyarakat ai KTP jeung kartu keluarga tadi fotokopi ai bantuan teu turun-turun nya punya. Geus ngelecek di fotokopian bae teu turun-turun. Nu jadi korban saha jaro, nu jadi korban saha RT, RW jadi korban. Padahal mah jaro, RT, RW sanes tukang ngabagikeun, eta mah tukang ngadata, nu ngabagikeun mah di pusat. Matakan sawangsulan deui urang doakeun utamina mah nu di pusat. Mudah-mudahan sadayana sing araradil. Tong boroning, ibu hayang menang bantuan, abdi ge juara di Indosiar, cenah mah rek menang bantuan ti pamarentah Banten, wallahi sampaikan ka ayeuna teu 1000 acan. Teuing can bener. Sabodo teuing aing rek dibere heug teu kajen. Keun bae nu penting mah didoakeun bae sing sehat nya beunya. Khusus sahabat pribados di dieu di Cihara, utamina Kang Soleh anu ngawea ka pribados. Sok nararanyakeun, Bu, Bapak hadirin rahimakumullah, abdi mah tiba heula ge masantren di Salapi, di Kobong, di Balai Rombeng. Matak sampaikeun ka ayeuna, beres kaluar ti Indosiar teu saeutik TV anu nawarkeun manajemen. Teu saeutik anu nawarkeun kontrak ngan ku abdi ditolak. Naon sababna? Sabab abdi bawa keyakinan tablig akbar, kewajiban ti Gusti Allah ka Rasul, ti Rasul ka para sahabat, ti sahabat ka tabiin, ti tabiin ka atba'ut tabiin, terus ka para wali Allah, ka kiai, ka santri. Hartosna tablig akbar siga kieu teh lain pekerjaan, lain pagawean, tapi kewajiban. Lamun geus ngomongkeun kewajiban, sampaikeun ka ayeuna pribados mah ngaji tara menta bayaran. Tenang toskeun sok sabaraha, tenang toskeun ka sasarerea ge. Naon sababna? Sabab komunikasina geus langsung jeung Gusti Allah. Jasanajan teu menta bayaran oge, geus ngaji saja mah pasti balikna teh meunang amal gitu. Sudon si Ece. Amplop jeung naon amplop da amplop loba beulieun teu butuh amplop, butuh oge doa gitu. Astagfirullahalazim, kaing meni molotot duit cenah. Doa ngan lamun geus meunang amal geus loba doa, karak nu katilu mah sok loba dulur gitu. Ayo cekana duit wae. Duit. Henteu abi mah. Jadi sawangsulan deui ngondang pribados mah langsung ka abdi, kadua ulah nanyakeun budget sabaraha sabab wallahi teu pernah nangtoskeun kudu mayar sabaraha, ngeus masuk gede merena kitu doang.
Atuh eta mah urusan gede jeung leutik, urusan panitia. Cek panitia cenah aing ki daya bandeugeut ieu di Cilograng ka dieu dibere 500.000 atuh teu naon moal ngamek aya teh izin panggih mah panitiana. Ya Rabbana ya Karim. Jadi intinya punya insyaallah datang ka dieu peribados mah sekedar silaturahmi jangan ngaji mah di Cihara tempatna kiai para kiai seueuran. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengatur waktu pemindah acara sadayana anu hadir tetiasa disebatan mudah-mudahan urang sadayana menang berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu punten ieu nu acuk putih bade naon bade ihram. Panas teu Bu? Panas. Ieu pali dieu nu sisi panas teu? Panas. Ku sabab panas urang ngajina tong lami teuing nya. Singkat, cepat, tepat, padat, akurat, melekat, wih ti dieu nyandak. Astagfirullahaladzim. Tadi geus hayang amplop ibu-ibu. Nu hayang duit ibu-ibu. Ayeuna ge berkat kotrek ku ibu-ibu deui bae. Urang teh singkat, cepat, tepat, padat, akurat, melekat, uwihna nyandak ilmu numan. Pak, tong maka kana berkat heula atuh tong boroning ibu-ibu dihandap aing geus cai doang di dieu teh po. Balik ke Cilograng ditanya ku urang Cilograng, kunaon ka cenah ki bae ya aing doang buyur di Cihara mah. Cai bae gitu. Ya air naon ngaranna ibu? Air putih itu air paling murah. Murni naon murni. Cai putih teh di Cilograng mah Bu, ieu mah punten ya, Pak Polisi punten. Di Cilograng mah ya cai bodas doang kieu, bisaeun ngomong. Jeung sok kadenge deui kana ceuli kitu. Kadenge teh ku ibu kana ceuli cai ngomong doang kumaha. Henteu, sabab kunaon kahalangan urang ku dosa-dosa urang. Tingali ge dina kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah karangan Imam Al-Ghazali. Jadi ternyata ayat kauniyah nu diciptakan ku Gusti Allah kabeh bisa bersuara ngan urang loba dosa, pongpet ceuli urang kahalangan ku dosa urang sehingga cai anu ngomong teu kadenge ku urang. Bejakeun tong ngomong cai doang kumaha. Bejakeun tong. Cek cai nya lain cek abi mah cek cai. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Heureui panitia tamanya. Tong ngabeur ya awas. Tong nyen kopi. Bisi kopi datang ke dia kopi nyanyi deui cek kopi susu. Oh, itu repot panitianya, kudu segala dijieun. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ieu nyariosna make Sunda, make Indonesia. Sunda bae nya. Sabab cek kitab Johara Maknun lamun jelema si mutakalim ngobrol si mukhatab ngobrol ka si mutakalim nu diajak bicara ku urang kabagi tilu. Aya anu kholidih ni, aya anu mutaradid, aya anu munkir. Matak di dinya aya disebut muqtadul maqam, aya disebut muqtadul hal. Kumaha situasi dan kondisi. Ibu ningali tabli di Indosiar. Lamun Indosiar ku Sunda ku Indonesia. Kunaon sababna ku Indonesia? Sabab levelna nasional dina TV. Kunaon di Cihara make bahasa Sunda? Sabab urang Cihara, urang Sunda. Jadi supaya kaharti ulah dugikeun, urang cicing di Cihara, cicing di Kabupaten Lebak, aing ngomongna sok gagayaan hayang urang Jakarta, jabaleg bae henteu. Ceureuh bae henteu, ieu mah boga incu di Jakarta tah ini. Laju ini ke Jakarta, datang ke Jakarta panggih jeung incuna, balik di Jakarta hayang ngomong make bahasa Indonesia nurutan incuna. Turun tina PS, tina mobil elap, mobilna pinuh, turun di hareup di pangkalan ojek. Cek manehna teh ngomong kieu, saya tadi dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan, anjay. Cek tukang ojek teh, anjir fuck kata gua teh, cek tukang ojek. Cek nu jadi geblek cenah. Atau teh kaharti dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan, cek urang mah dari mulai naik sampai turun tidak dapat tempat duduk, jam mobilna pinuh. Ditanya deh ku tukang ojek, ibu sama siapa kesini? Bersatu. Oh bersatu. Oh sendirian merenang cek orang banyak. Maksudnya apa? Sendirian, kuat bersatu. Oh. Cek tukang ojek, pan ima doang jelma teh cager.
Laju ditanya deh ku tukang ojek, ibu mau kemana? Antarkan saya ke Kampung Bukit Kemiri. Orang Pasir Muncang. Oh, di bahasa Indonesia kan itu jadi Bukit Kemiri. Tah, ibu hadirin rahimakumullah, nu kitu ngaranna BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Lamun boga duit, sok cash ka Indomar ka Alfamart, lamun teu boga duit sok ka hutang ka tetangga bari hese mayar. Aya di dieu nu kitu. Atuh aya paneta anu keprok tetangga anu dihutang teh. Warungna dihutangan dibayar henteu ku si eta. Nu kitu BPJS, loba gaya, loba selfie kurang gaya. Abdi ngaji di Panggarangan, beres turun di Panggarangan, dibetot ku nini. Kuna cenah hayang selfie cenah kiai, ai selfie make kamera tukang atuh beungeut aing eueuh. Tukang golak nini tadi Panggarangan. Astagfirullahaladzim. Pan cenah kiai itu eueuh beungetan. Mah atuh salah ieu teh mah lain kamera hareup, kamera tukang. Ya robana ya kari. Jadi urang mah alhamdulillah panasna urang poe ayeuna. Kesang urang nguruceun poe ayeuna teu sabanding bila dibandingkeun jeung saha jeung para pejuang anu mendahului urang sadayana. Baheula mah ya Allah ya Rabbana Karim, ketika Indonesia dijajah ku Portugis, Indonesia dijajah ku orang-orang luar negeri, dijajah ku Belanda, dijajah ku Jepang. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, bahasana ge kolot baheula mah romusa. Bahasa lagi kolot baheula mah gerombolan. Eta kolot-kolot urang anu nyieun rel kereta api nu ka dieu ka jaluran ka selatan baheula disiksa ku zaman penjajah leuwih tibatan urang. Matak urang kudu semangat menyambut kemerdekaan teh kudu semangat. Semangat ya ibu-ibu. Semangat ieu mah ongkoh merdeka ai pamuda lempang lutak letek. Lempang sosoloyongan doang rek paeh teh. Laju cek manor teh, dak urang ayeuna upacara kemerdekaan siap. Takbir, Allahu Akbar. Merdeka, tembak, dor, cenah. Atau tiku merdeka doang gitu. Ya merdeka mau kudu penuh semangat. Digambarkeun lagi bendera merah putih. Urang sadayana tadi ngadeg. Macakeun naon? Lagu Indonesia Raya. Man bahasa Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, tuh dua gini kanannya, Indonesia terus tanah airku, Indonesia teh tanah air urang. Jadi di Indonesia mah loba taneuhna, loba caina, tapi masyarakatna kudu mareuli. Bener teh? Naon sababna masyarakat teh kudu mareuli? Sabab caina, taneuhna dieksploitasi. Dicokot, dijual kasah ka asing. Mana contohna? Bayah. PT-na diganti, nu mimiti kebon karet, urang bayah polusina, udarana segar, udarana sejuk, ayeuna urang bayah unggal poe ceulina ngadenge suara mesin. Debuna di mana-mana. Naon sababna? Dijualan taneuhna kasah ka asing. Sok eta dibayah nu boga taneuhna saha? Tungtung seng. Lubang jin. Tekoseng, nembogan lagi liang tai. Orang Cina, orang Korea nembogan lagi. Tekoseng, so, can siang. Anu bogan teh batur, ari urang ciharana, ari urang bayahna, urang panggarangana, satpam. Saha anu gawena, anu ngadukna jeung sajabina. Matak lamun di negara Indonesia eueuh jalma ayeuna geus naon ngaranna geus tidak ada rasa nasionalis, teu cinta ke negarana, taneuh dijual, cai dijual, anak urang 10 tahun 20 tahun ka depan bakal jadi jelema miskin sabab taneuh jeung cai kudu meuli. Bener teu? Rakyatna wajib sejahtera. Jadi Indonesia mah tong boronan dipelak dialungkeun sampai aya beutian. Tapi datangkeun ka ayeuna ka urang, masyarakat di urang anu miskin masih kene seueur. Bari datang ka urang makan gratis. Mahana makan gratis syukur sakali 2 kali, eueuh beleungit deui. Makan siang gratis. Jadi di Indonesia nu diganti lain pamarentahna, konsepna, sistemna jeung rezimna. Teu sanajan presiden arek saha bae oge, ibu hadirin rahimakumullah. Pejabat arek saha wae ge, kalau masih mempertahankan individu, resepna ayeuna ngabanggakeun diri sendiri, hartana dicokotan ku sorangan, nauzubillah summa nauzubillah, rakyat anu jadi korban.
Ai keur hayang dipilih mah ya Allah ya Rabbana ya Karim daralatang ke Cihara. Mobil kuat gandeng lakson. Tit dina mobil aya gambaran, pilih nomor anu. Boro-boro urang Cihara anu cager, nu gelo ge ditanya. Aing geus jadi pan boro-boro urang nu cager. Boro-boro nu gelo urang nu cager geus teu ditararanya, disebutna politik, ti luhurna pol datang ka handapna jadi leutik. Naon sababna diparabutkeun ku partai, parabut pitayeun. Didukungna ku saha? Ku caleg, calon ngaleg-leg. Beak dipikeun ka urang nama ka handap, bener teu? Ari nyanyi Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadi baheula teh diperjuangkeun ku negara, ku kolot-kolot urang teh, ku karuhun-karuhun urang teh, negara Indonesia. Ya Allah ya Rabbana Karim, tak doang ibu-ibu di tukang tuh, merah putih. Tiungna beureum, handapna bodas. Gareulis ibu-ibunya. Ruhai pokona mah. Kata mulai kot 2000 watt doang eta mah. Jadi penuh pengorbanan, penuh tumpah darah. Ayeuna naon? Kewajiban urang. Kolot urang geus maraot, karuhun-karuhun urang geus maraot, urang mah tinggal mempertahankan, membangkitkan semangat yang membara bukan hanya pada seremonial, tapi salajengna urang sadayana kudu cinta karena tanah urang, sabab saur Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, cinta terhadap negara bagian tina iman. Mudah-mudahan urang ngayakeun Agustusan dina beurang ayeuna ieu sing jadi catatan amal urang sampeureun kana surgana Allah. Amin ya robbal alamin. Sok inget baheula mah aya lagu qosidahan. Di dia aya kene teh qosidahan, Bu. Aya. Baheula pan abi sok nepakan anu genjreng nu gede teh ya. Dung 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 tarik teuing nepakna. Baheula masuk kitu qosidah. Laju ibu-ibu teh gerakanna ka kiri jeung ka kanan doang. Ya bener nya. Lagi abi rombongan qosidah gitu bae. Sakalina aya variasi ka hareup atuh hareup teuing jungkel ka hareup. Laju mundur ka tukang, atuh tukang teuing gebut ka tukang deui. Eta di Cilogerang mah ibu-ibu nu kitu, grup qosidah ngaranna grupna, grup Era Mawana atuh Era Mawana. Isin Mawana ge. Nepakna ka dieu ka ditu, sakalina ka hareup mah jungkel, sakalina ka tukang kaburi atuh ngajungkel. Kiri kanan, tapi eta aya lagu anu ngeunaheun, lagu kemerdekaan. Ayeuna mah geus jarang qosidah, digantikeun di Cilogerang mah ayeuna mah ku Cerawis. Aya di dieu Cerawis. Naon di dieu, Bu? Aya di dieu Cerawis. Naon di dieu, Bu? Marawis. Geus kolot di dieu mah nya geus emak-emaknya. Di dieu mah eceuk kene. Di Cilogerang mengorakeun eceuk kene Cerawis. Datang dia geus emak-emak Marawis. Terus Marawis eta mah tepanganna kitu. Pak opak jingjing ranginang bawa. Pak jingjing ranginang bawa. Pak opak gitu. Marawis. Beres Marawis. Ku hadroh eta mah. Aya lagu qasidah nu raos. Atas berkah rahmatnya Indonesia bebas dari penjajahan, kita syukuri. Pala linter ya, itu kan qasidah doang nya. Atas berkat rahmatnya Indonesia merdeka. Jadi ternyata merdekana negara Indonesia atas berkat rahmat Allah. Lamun diudag kana otak urang, lamun diudag kana akal urang, geus teu asup akal. Batur ku tembakan Indonesia bambu runcing. Ternyata lain saawi-awina, lain saawi-awi nu diseuketan. Ternyata dina awi banyak mengandung doa, matak pantas ti Kangjeng Nabi, ad-du'au silahul mukmin. Doa teh senjatana pikeun jalmi mukmin. Ibu sok doa tara. Sok salat duha tara. Sok menang rezeki. Pan urang masalah kaprah salat duha dipake minta duit. Lah juga salat duha teu meunang kumaha bahasana aing mun arek nu kamari dak cenah.
Jadi kamari ge aing ngegeblek bae salat duha teu meunang cenah eueuh duit. Oh, jelema deui. Salat duha mah salat sunat keur ngadoa, keur istighfar, keur tobat ka Gusti Allah. Aya salat hayang duit mah tong salat duha, salat mayit. Geus teu kudu make Allahumma in kana rizqi fil ardi fakhrijhu wa in kana fis samai fa'anzilhu. Hata salat mayit mah salam menang amplop we. Osok di dieu lamun aya mayit sok dibere amplop. Ngabejaannya ayeuna mah di ditu Kak harga mayit geus mahal di ditu di Cilogarang. Kada ditong di murah di ditu harga bangke. Oh. Je bangke jelema mah teh bangke nu dikecualikeun dina kitab Fathul Qorib lagi. Ilal adamiyah angin bangke jelema. Tuh. Ya Allah ya Rahman Karim. Eta lamun hayang loba duit tong salat duha dan salat duha mah keur pasunatan ka Gusti Allah. Memang dirinya doana minta rezeki, tapi lain keur khusus minta rezeki. Tadi teh minta hayang duit mah salat mayit. Komo budak santri mah. Mata lamun disihara aya santri nyolatan mayit, kade ngabejaan. Ibu-ibu, bapak-bapak nu geus karolot mun aya budak santri nyolatan mayit ulah sok milu nyolatkeun. Sabab budak santri bari ngareret ka aki-aki bari nempok ka nini ngomong na hatena nu ieu irahanya cenah. Oh ceng-celengan budak santri meureun eta. Lumayan budak santri mah pan aya ATM artos tinu maot. Aju beres aya nu maot sok aya MTQ musabaqah tilawatil kubur. Ya Allah ya barakam eta budak santri titah salat subuh mah hese. Titah ngaji mah titah ngaji. Gararati kiai mah dihadap ngabalak-balak al-kalamu utawi aran kalam iku wa utawi ya kalam iku al Abdul Lapat al Murakabu kang den susun-susun al Mufidu kang awe paedah bil wadi kalawan bahasa Arab wa aksamu lan utami dum-dumane kalam salah satu dikut telu ngalogat kiai mah bacakeun kitab budak santri sarare barang aya kentorong nu rada beda be bari aya ina lillahi wa inna ilaihi rajiun hararudang arek nyolatkeun mayit bari tah haji punten sok marawat sajadah puguh salat mayit mah eueuh rukuan eueuh sujudan ku semangat nak kuat marawa sajadah. Eta nu kitu kadang-kadang sok kabawa balik. Aya kiai boga eme 10 unggal poe ngalajukut bae ngalaparab jeung para pembe. Aya hiji waktu keur ngarit aya manuk resok ngabejaan anu maot teh manuk lain garah. Nah eta manuk eta Bu. Aya manuk karak bae menang setengah karung geus balik ka imahna. Laju ditanya ku pamajikanna. Kak cenapan karak mana setengah karung geus balik tong ganeng. Kitu kurangan. Pan eta aya manuk cenah luhur. Kitu kurangan Kak. Moal ieu ge menang proyek cenah. Cik manehna ai bener. Jang geus menang hitungan meureun tina eta tina palak. Karak 3 menit ngomong kitu. Ai keulah di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh cik aing ge cenah. Ai horeng nu maot, mitohan anu maot. Aturung ka di situ musibah gede eta mah tekor manehna mah ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadi berkat rahmat Allah urang ngadoa ka Gusti Allah kumaha cara ngadoana sabisa-bisa urang bisa bahasa Arab ku bahasa Arab bisa bahasa Indonesia ku Indonesia bae aja kami mah cenah masantren henteu sakola henteu bisa lagi minta ka Gusti Allah ku bahasa Sunda bisa ku bahasa Sunda ngan ngadoana kudu tafwid naon cenah kudu naon cenah tafwid lamun doa yang dijabah tafwid ai tafwid teh masrahkeun ka Gusti Allah Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi nuju ngawarung mudah-mudahan warung abdi sing laku sing berkah amin sakitu. Ieu mah aya tukang warung ngadoa kuat panjang Gusti abdi ngawarung di jerona ngajualan sampo clear sampo Lexboy Sunsil Pentin cenah disebutan cek Gusti Allah jaing nyaho cenah ulah panjang teuing doang gitu ulah pendek teuing deui tukang warung ngadoa pendek teuing ya Allah abdi ngawarung ngarti meureun amin cenah doang ka baturan teh ka pangeran Gusti nu Agung. Jadi doa lamun hayang dikabulkan ku Gusti Allah, doa mah hiji kudu tafwid, pasrahkeun ka Gusti Allah. Gusti, lamun ieu terbaik cek Gusti, jadikeun. Lamun ieu goreng cek Gusti, ulah jadi. Sehingga jalma anu geus tafwid ka Gusti Allah, anu geus ihdarul
ihdharul qalbi ngadirkeun rasana ka Gusti Allah. Jalma anu kitu bakal naon? Sakinuna tahta majaril aqdar, bakal tentrem di bawah garis takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Abdi ayeuna umur 28 tahun. Nu sakelas jeung abdi di Kecamatan Cihara duaan. Hiji Andri Hidayat. Nu damel kecamatan Kang Andri eta sakelas jeung abdi. Nu kadua namina Dede Irman Permana urang Kadu Gede. Mekarsari putra Pak Andi, Pak Guru Andi. Eta pan sakelas jeung abdi. Jadi lamun main bola eta di Kecamatan Cihara dua sayap dihareup. Abdi baik di tukang juga di awakna. Lain nyepakan bola, lain menyepakan suku batur bae. Tak kayak kadang-kadang. Kur kaberenehan. Cepok gede awakna bola keur pesantren teh. Jadi 28 tahun. Yuswa peribados teh. Lamun abdi teu tentrem di hanapeun takdir Gusti Allah, datang ka dieu ningali Dede Irman mawa anak. Ningali Andri mawa anak. Aing mah teu mawana naon. Ja boro-boro anak kawin gencan. Masih keneh bujangan. Kang Soleh oge nu ngabungulkeun ka abdi nyahoan bujangan, padahal mah kudu inisiatif lamun anu ngajina bujangan keneh disusun jamaah dihareup kudu nama parawan. Aya ieu bocil FF yang budak leutik doang. Kudu nama nu dihareup teh IRMA, Ikatan Remaja Masjid Anu Sehat Walafiat. Ai jol ka dieu horeng inem kabeh ieu mah. Ai ieu mah Ikatan Nene-nene Masjid Anu Sehat Walapeot. Geus parareot. Tapi kan bae ibu, sanajan ibu disebut peot ku abdi beurang ayeuna, peot oge ibu di dunia, jaga di surga ibu jadi parawan deui. Jadi kalau hari ini ibu menyatakan cinta kepada saya tolak cinta ibu, tapi saya tunggu cinta ibu di surganya Allah nanti. Daek jeung abdi ibu di surga Allah. Daek cenah isa laki di kamanakeun, ngaco. Jadi kurang mah dihareup teh naon tadi teh parawan, tukangeun parawan, jambu janda, tukangeun jambu jahe janda, tukangeun jahe surade, janda herang susu rada gede. Tong boroning santri, tong boroning kiai, camat dihayangeun eta mah. Pada aya laguna eta mah. Cang kudu daun salada buah nangka kandel cangkangna kudu daek kawin ka janda pacamat janda mah alus goyangna tanu ngaberewek janda eta teh. Tapi pasrahkan ka Gusti Allah. Nu kadua kudu meyakini bahwa nu dipenta ka urang sesuatu teh Gusti Allah nu dipentana. Contoh, ieu caina, ieu naon Bu? Nusaha. Anggap ku panitia dipasikeun ka abdi. Berarti seprite nu abdi leres teu? Ibu teh hayang seprit datang ka panggung nyokot seprit atau bebejang heula ka abdi? Bebejang heula ka abdi leres teu? Ayeuna pertanyaanna, urang ngadoa ka Gusti Allah, urang teh hayang motor, anu aya dina otak urang jeung hate urang, Allah na ta motorna. Sagera idharul qalbina ngadohirkeun, ngasupkeun Allah dina hate urangna. Ha, urang rek minta seprit. Pan ieu teh nu abdinya bunya. Laju ibu ka hareup, seut rek ka hareup, dicokot we ku ibu sepritna, kira-kira abi ngamak moal. Ibu ka abdi hoyong sepritnya cek ibu-ibu jak kami haus cek abi mangga dicanda ku ibu sepritna ngambek moal abdi moal ibu minta ka Gusti Allah hayang ka beuli motor eta nu aya dina doa urang Allah na ta motorna heuh motorna eta ya Allah Gusti pario ya Allah ya Allah pario ya Allah ya Allah pario ya Allah pario ya Allah pario ya Allah pario Aita teng pare mah bit begitu naon ya Allah bit bae cenah. Teh ka Gusti Allah teh kitu. Ayo urang ka Gusti Allah teh wau matakan dina bersyukur ka Gusti Allah Islam ngajarkeun nu disebutna hiji jalema ngaji kudu ngaji ilmu tauhid lahir rukun iman.
Tina iman lahir firqah, aya Mu'tazilah, aya Asy'ariyah, aya Al-Maturidiyah, aya Syiah, Syiah ge kabagi 12, aya Syiah Rafidhah, aya Ahlussunnah wal Jamaah jeung sajabina disebut ilmu tauhid. Kitab nu panghandapna Tijan, naik deui Johar Tauhid, naik deui Tuhfatul Murid, naik deui Sanusi, naik deui Umul Barohen jeung sajabina. Nu kadua kudu nyaho kana ilmu fikih. Fikih disebutna syariat, rukun Islam aya 5. Nu kaopat, nu katilu disebutna ayeuna ilmu tasawuf. Lahir tina tasawuf disebutna thariqah. Aya thariqah disebutna mu'tabaroh. Kurang lebih aya 70 di Indonesia. Timimiti mana? Satoriyah, Tijaniyah, terus ayeuna Qadariyah Naksabandiyah, Qadariyah hungkul, Naksabandiyah hungkul, Idrisiyah, Rifaiyah jeung sajabina. Lamun urang hayang ngusul ka Gusti Allah, wayahna kudu asup kana thariqah. Sabab almarhum almaghfurlah Abah Haji di Cibinong wasiatna ka para jamaah termasuk ke peribados 2 cenah geceng nu kudu dijejahkeun. Hiji thariqah, kadua dalailul khairat. Matak sampikeun ka ayeuna ta'adus bi nikmat. Peribados mah teu pernah leupas tina nu ngaran kitab dalailul khairat dibaca kurang sadayana. Jadi atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Tujuanna naon? Urang hayakeun doang kieu, urang eling almarhum almaghfurlah anu parantos tipayun, para pahlawan anu parantos tipayun, urang mah tinggal syukurna doang. Urang Cihara mah hayang meuli mobil tinggal meuli mobil, hayang meuli motor tinggal meuli motor. Teu kudu berjuang tumbak tembak, teu kudu berjuang gelut jeung penjajah, teu kudu berjuang ngusir penjajah. Urang mah tinggal nikmatna kudu syukur ka Gusti Allah. Jalema nu syukur, jalema nu tafwid, jalema nu ngahadirkeun Gusti Allah dina manahna bakal tadi teh sakinuna tahta majar akdar, bakal tentrem di handapeun takdir Gusti Allah. Bu kitu tong heuy. Karake wawuh laju heuy bae. Bu, cek ibu abdi 28 tahun geus kolot acan. Gandeng aing bohong. Encan kena sungutna doang nah hatena mah geus kolot cenah. Eta lamun abdi balik ka ditu, balik ka Cilograng, urang Cilograng ngomongna kieu, "Kak, lain cenah umur kakak geus sabaraha tahun? Atuh 28 tahun." Atuh geus benyana kawin kan geus kolot cenah kitu. Ai teu lila abdi boga bibi abdi maot umurna 50 tahun. Eta ngomongna kieu, "Dak padahal mah ngora keneh nya geus paeh cenah." Ainu 50 tahun maot disebut ngora kene, ainu 28 tahun pedasan kawin disebut kolot. Baju nini ngomong kieu, ih cenah Kak, di lamun kami mah eta nu umuran Kakak 28 tahun, kabeh geus kararawin. Laju Kakak kira nyusul, cek abdi ka nini, "Mak, di lamun abdi ge eta nu umuran emang geus paralaeh, laju emah kira nyusul." Betul bisa ngajawab eta maneh dikitukeun mah. Marem eta kaji. Arek ngadalilan, rek ngadu logika jeung santri. Oh, atuh santri mah sulamun awrok natara ramat. Pandina sulamun awrok teh aya paya simul afqaran goil khoto wa andaki kil fahmi yaksipul gitu. Ulah boroning masalah anu gede ku santri, masalah anu leutik ya. Ku santri mah atuh areleh sabab kabuka ku ilmu mantek mah ku sulamun awrok bisa goji ku samsiah mah kabararuka kodiah nanti ya. Budak santri keur maling kalapa nu guruna. Kanyahoan ku guruna, "Hayo dia." Maling kalapanya dia. Lain cenah kiai cenah lain maling kalapa rek ngajajal ilmu, sugan jalan ka langit ka dieu cenah. Jalan ka langit cenah kana kalapa. Laju kiai ge pan hendak ai kalapana di alahan bae mah ku budak santri. Ditulis ana taka kalapa ku kiai. Santri ulah sok malingan kalapa kiai, jasana jan kiai teu nempo, Allah mah maha uninga. Laju ku budak santri lain kapokeun ditulisan deui di hanapna, di hanapeun tulisan kiai itu ku budak santri kieu tulisanna. Kiai, kami ge santri nyaho Allah maha uninga. Ngan Allah mah teu bawel doang kiai cenah. Polong eta mah santri doang kieu kudu dibebeutkeun. Jabah heula mah baheula nya. Beda he, baheula mah santren. Eta kana guru teh kana guru tong boroning nanya pangih jeung guru teh geus embung lain sieun isin metak lamun guru datang atau budak santri dikarain doang bueuk kieu
Abdi di Surabaya cari tanah, datang ke Surabaya ke Sidoarjo ka ditu. Laju balik di ditu, mas santren di Cianjur namatkeun Fatul Muin. Kiai pun guru di Cianjur, alumni Jawa, alumni Lirboyo, mata kajian pakai bahasa Jawa. Eta abdi memeh ka bumina 50 meter arek ka imah kiai, geus kieu tadi anak. Kieu. Laju ngoronang ka hareupeun kiai teh. Laju lamun dihudangkeun ku kiai, karake kadenge naonna, kadenge tongkatna iteukna, trok itu kiai. Eta budak santri ngararajleng kamar mandi anu cukup jeung 5an, kuat ku 10-an. Pentep-entep. Naon sababna? Omong panggih jeung guru isin. Bisi katempo dosa. Ternyata aya nu lebih luar biasa di Lirboyo, lamun aya mobil kiai liwat, mobil Bah Mahrus, Bah Ali, lamun mobilna liwat tapi ijazah lailna ku Bah An'im Palahuddin Mahrus di Lirboyo. Eta lamun mobil kiai liwat atuh jelema karari kabehan. Horeng dibukakeun mah eueuh kiai anu supirna doang. Iya tukeun bae tadim-tadim kana mobilna Ibu. Aju aya budak kiai lamun lalaki disebutna Gus, lamun awewe disebutna Ning. Eta budak leutik umur 2 tahun 3 tahun lulumpatan. Nah kitu budak santri daekeun ngawara, daekeun nanya henteu budak santri kareueun. Nu leuwih luar biasa pribados teh nganazom jeung barudak kitab Alfiyah di payunan Makbaros Syekh Khalil Bangkalan. Sabab rumus logat lahir ka urang tiba holil. Pa utawi lil mubtada ikuli khobarin opo li fa'ilin wa naibi dohar tiba holil. Lamun utawi pasti mubtada, lamun iku pasti khobar, lamun sopo pasti fa'il anu akil, lamun opo fa'il goer akil. Di ditu nganadom di ditu ternyata di Madura adab santri keur jadi guruna di Madura mah tong boroning anak kiai nu liwat, hayam kiai kotok kiai liwat. Kotok kiai liwat eta budak santri kararieu. Kunaon kitu kita budak santri teu lempang ku isin kana kotok kiai. Oh, aya dicologan kotok kiai bae aku santri. Di parencitan, masyaallah karim. Ku takdim-takdimna ku barokah-barokahna. Ya Allah, baheula mah kitu tah. Budak santri baheula mah. Ayeuna budak santri dihudangkeun ku guruna. Hudang ceng subuh. Aya keur aya mah guruna hararudang. Guruna indit ke masjid, budak santri sare deui. Datang ka 2 poena kitu, datang ka 3 poena kiai ngomong dina hate, ceuk kiaina ayeuna mah aing moal katipu ku santri, diintip sia tina kaca. Horeng santri teh geus sarua keur ngintip kiai dina kaca. Waktu paintip-intip. Masyaallah karim. Laju puta penta ka kiai, pan baheula mah menta ka kiai teh tarawani. Jak kiai mah uli marido dikanyaokeun ridona sok cokot begitu. Ayeuna mah diketrokan, yeuh imah kiai. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Aya naon Mang? Pugu cenah Kang cenah ieu abdi bade nyuhunkeun uyah jeung naon? Jeung sanguna cenah. Oh. Atuh minta dar siang polong teh budak santri. Minta uyah jeung sanguna cenah. Laju minta kok minta seuneu jeung rokona cenah. Oh. Santri pihanak. Awas si basa dina. Awas. Takdim kanu jadi guru ngadoa ka Gusti Allah tafwid. Jadi hakikatna Indonesia bisa merdeka, ayeuna urang bisa menikmati keindahan alam negara Indonesia. Ieu teh estuning pamasihan terbesar di Gusti Allah. Matak urang teh kudu disyukuri insya Allah. Bu, urang geus jadi jelema tukang syukur can ka Gusti Allah. Pan kabehan geus apalnya ayatna lamun urang bersyukur ka Gusti Allah bakal naon cenah? Bakal ditambah nikmat ku Allah. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bagur KBG geus ararapaleun ayat eta ieu. KBG geus ararapaleun ngan aplikasina dina kahirupan urang sapopoe. Urang geus loba bersyukur atawa henteu. Sebagai orang sok aya teu ngomong kieu dicara iraha nya aing kaos deung-deungeun can aya teu ngomong kitu. At iraha aing doang batur aya teu sok ngomong kitu. Nu mana jelemana euy. Tong sok ngatur-ngatur nikmat urang jeung nikmat batur. Tong sok diukur nikmat batur ulah sok hayang. Batur meuli motor manehna ngebul. Batur meuli termos manehna ngagolak. Batur meuli mobil anyar manehna asup ambulan jam mikiran batur bae. Batur meuli parabola si eta meuli paramek.
Naon sababna membandingkan nikmat manehna jeung nikmat batur, akhirna naon anu terjadi? Syirik pidi kaniaya. Lamun geus syirik pidi kaniaya, jelema kufur nikmat ka Gusti Allah, ngarasula dina hatena, eta nu kitu moal matak ngamajukeun. Sabab judul boy ayeuna urang pangajian bersatu berdaulat. Jadi kudu ngahiji. Anu paling parah, anu sok paling dipikasieun ku pribados, naon anu dipikasieun? Bu, ai piring biasana pake trokna sok jeung naon? Jeung piring. Ai gelas ngaduna sok jeung naon? Jeung gelas. Tara aya piring ngadu jeung pacul tara aya. Maksudna naon? Kadang-kadang pamarentah teu akurna jeung pamarentah deui. Teu saeutik kiai teu akurna jeung kiai deui. Sabab beda pendapat, sabab beda kitabna, sabab beda yaituna. Kade lamun geus kitu, urang sadayana moal matak maju. Kumargi kitu, keur mensyukuri nikmat ayeuna urang kudu ingat, kudu jalma bersyukur di hadapan Allah. Bu, upami caroge salaki urang balik gawe menang duit sok bungah tara. Lamun salaki urang balik teu mawa duit sok atoh sok bungah tara. Ai salaki datang mau duit mah disambut. Ai salaki datang teu mau duit mah sok diantepkeun. Kudu nama rek mawa duit, rek teu mawa duit. Salaki datang balik gawe, ibu-ibu kudu geus siap-siap mere sumanget gitu. Susu. Salaki mau duit 100.000, alhamdulillah. Meuli lauk, meuli hayam, tempe jeung tahu. Isukna salaki mau duit ngan 70.000, hayam leungit tinggal lauk, tempe jeung tahu. Isukna salaki mau duit syukur 50.000, lauk leungit tinggal tempe jeung tahu. Isukna deui ngan mawa 20.000, tinggal tempe tahu dan geus leungit. Isukna deui salaki mau duit ngan 10.000. Ibu ulah ngarasula, tangkep salaki, cek ibu teh hareweskeun kana celina, bapak keun bae ngan mawa 10.000 ge, urang mah kudu bersyukur ka Gusti Allah. Insyaallah ieu duit 10.000 cukup keur satauneun meuli kalender. Ti tanggal 1 Januari tapi ka 31 Desember. Aja cek salakina, coba cenah mah hayang kopi, siuk Februari cek ibu kitu. Hayang teh manis keduk Maret gitu. Awas kudu bersyukur, kudu bersatu. Sabab lamun teu bersatu berdaulat, awas ngebejaan ieu. Hiji, di ulang tahun anu 8 ka 80 urang keur dijajah keneh ku kaum-kaum anu terseupeun kana kemerdekaan Indonesia melalui naon? Nu kahiji hadmul usrah. Naon cenah? Hadmul usrah. Dihancurkeun rumah tangga. Dina Quran cek Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kudu bisa ngajaga ahli-ahli anjeun, diri anjeun, keluarga anjeun tina naon? Tina seuneu neraka. Sabab ayeuna jalma dihancurkeunna tina naon? Tina rumah tanggana dihancurkeun. Anak jeung kolotna kudu beda pendapat. Bu, ibu gaduh murang kalih teu? Anak urang wanieun teu ngalawan ka urang ayeuna. Ai urang baheula ka kolot urang wani teu ngalawan. Beda teu pergaulanna. Beda. Baheula mah lamun budak-budak ibu-ibu, cikolot baheula, geus cenah bikang baheula menyebut lagi. Bikang mah geus teu kudu sakola. Bikang mah asal bisa 3 be, hiji ka sumur, 2 kana dapur, 3 kana kasur. Kasumur ibu kudu pinter iba, ka dapur ibu kudu pinter masak, kana kasur ibu kudu pinter ngadangukeun salaki eueuh. Ngadangkak. Sumanget jadi susu tadi geura. Ngadangukeun jadi ngadangkak. Heuh da salaki ibu ge geus tereseupeun kana susu ibu mah geus sulaiman. Susu lae rada aman. Ruku ilu ruku, itidal ilu itidal. Bejeuna di kutangan, kutang di luhur, nini nama dihandap. Kudu pinter ngadangukeun salaki. Kudu soleha, kudu nurut ka salaki.
Pancekuran lagi fasolihatu qanitatun hafizatu lil ghaib. Kudu taat kana jadi salaki, kula mun salaki kudu diraksa kabogana hartana kurang sadayana. Tah ajaran kolot baheula mah mentak ibu-ibu sakolana teu luhur tapi ngalalarti lamun salaki dahar ditarunguan. Bener teu? Salaki rek dahar dipangmasakeun, diasongkeun ku ibu-ibu baheula mah. Kumaha ibu-ibu ayeuna salaki rek dahar lain diasongkeun di WA. Bapana endongna dina kulkas kami rek senam heula cenah. Oh. Gusti nu agung. Ayahnya di dieu aingnya. Aya. Dia ka ciri ieu jelemana make tiung. Eta anu sok kitu ka salaki aya likulli syai'in alamatun eta teh tepikeun saban-saban perkara aya cirina. Jelema mah lamun neangan jelema tina cirina ge geus katempo. Neangan jelema nu boga duit jeung teu boga duit atuh teu kudu dikodokan kana pesakna. Kumaha kitu atuh tina make kopiahna ge katempo. Lamun jelema boga duit make kopiahna lempeng lurus. Lamun teu boga duit nyengsol. Tah anu bahaya mah lain anu nyengsol kitu. Siga bahaji tah. Lain nu kitu nu bahaya mah. Anu nyengsol mah teu bahaya. Nu bahaya mah kaharep kopiahna nu tukangna ka luhur. Aju bade gagaro eta mah lain teu boga duit, nek nginjem duit. Bari kikieuan teh cenah ieu cenah sakitu nya. Kenapa aya cirina? Awas hadmul usrah. Dihancurkan yang pertama dari rumah tangganya. Bagaimana seorang anak melawan kepada orang tuanya. Orang tua tidak sayang dan tidak cinta kepada anaknya. Buktinya apa? Hari ini rumah semakin besar, rumah semakin tinggi, rumah semakin mewah, tapi di dalam rumah semakin sepi. Benar teh? Inungna nyoo HP, bapana ngome HP, anakna ngome. Aya teu pancakaki di ieu mah. Oh, baheula mah budak leutik lamun beres tahlilan, beres ngariung. Lagi sekolah teh sok ngaroromong disebut pancak kaki. Dak cenah urang boga dulur di anu teh keturunan nanti anak anu terus dibacakeun. Jadi ara rapal. Budak ayeuna datang ka imah ngome HP. Ditanya ku inungna, cek inungna, sia ngome HP bae. Nyaho teh kena ibu kita Kartini, henteu mah teu nyaho. Laju nyawana ka saha? Ka Bu Epa cenah. Pan Bu Epa, sa Bu Epa. Eta cenah nu sok cetan jeung bapak, kanyahoan salingkuhna ge. Dulu orang percaya, ibu-ibu baheula percaya kanu jadi salakina, ayeuna dibuat bagaimana suami dengan istri tidak percaya. Buktina salaki datang capek, lain ditanya, kalah kali cokot HP-na diperiksaan chat WA-na. Salakina lebih cerdas, hapus pesan sebelum pulang. Balik tenggeus, dihapusan ku salakina teh. Jadi awas hadmul usrah, rumah tangga urang dihancurkeun. Ieu urang kali santri sanes nu payun. Sakola. Kade awas, molang kali ieu nya rek boga HP bae. Rek boga Instagram mangga, rek boga Facebook mangga, ngan ngomena kudu nyaho wanci. Ulah ieu mah tepikeun ka main game. Baheula mah keur masantren teu meunang mawa HP. Ka sakola teu meunang mawa HP. Ayeuna mah teu bisa sakola lamun teu boga HP. Jak kudu kana HP bayana mah horenganan ketika diteliti ai sukan teh budak leutikna bocil FF naik ka gedena jadi Mobile Legend naik ka luhurna jadi main orai sugan teh budak leutik doang anu ngarome HP horenganan eta nini geus karolot boga grup WA ngaranna Roni rombongan nini laju aki-akina sarua Rocky rombongan aki-aki gararaya hiji tah hadmul usrah. Nu kadua nu dihancurkeun di negara urang hadmut ta'alum. Penghancuran kurikulum dalam belajar. Al-Baqarah nyebatkeun, Al-Baqarah menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan Kangjeng Nabi Yakub ngadidik anakna. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal. Baheula mah kitu, ayeuna mah urang bahasana naon anu kusiarek di dahar lamun aing geus maot kitu. Baheula mah kolot urang ma ta'buduna min ba'di ari anjeun lamun kaula geus maot rek nyembah saha?
aya nama mata kuluna mim ba'di lamun aing maot siarek daharnaeun matak anak urang tara dipasantrenkeun jamarukna mah kieu jeung naon cenah ka santri ja santri mah teu boga duit fitnah jeung naon cenah ka kiai kawin ka kiai ja kiai mah teu boga duit eta fitnah kiai mah kiai isuk-isuk beres salat subuh ngawirid pas beres ngawirid diketrokan imahna ku ini kaji pugu cenah ieu kami arek naon ngaranna teh rek kurban hayang pangmenjitkeun cenah pangmenjitkeun embena dipencit ku kiai jam 6 isuk-isuk kiai mencit doma kurban laju dibere duit 200.000 dibere hulu embe karyawan perusahaan mana anu ngagaji karyawan jam 6 isuk-isuk oh kiai mah geus meunang laju karek kiai salat duha beres salat duha diketrokan deui ku ini kiai cenah kami cenah ieu rek syukuran di imah kenya cenah jam 8 rek syukuran naon mak puh kami boga sepeda listrik oh ini meuli sepeda listrik syukuran deui bae tah ku kiai dibere duit deui kiai 200.000 geus 400.000 sapoe kiai 400.000 ngan setahun sakali hadmu ta'alum dihancurkeun rumah tangga dihancurkeun kurikulumna persekolahan pendidikan pelajaran-pelajaran agama dileungitkeun sanajan aya di sekolah pendidikan agama hanya sajam 2 jam pasantren sudah mulai beralih nu baheulana pasantren kudu nalar amil kudu nalar jurumiyah kudu nalar mutamimah kudu nalar imriti alfiyah juhar maknun sulam munawwirah alat-alat dasarna ditalar ayeuna pasantren geus pindah disebutna pasantren modern kitab kuningna dilaleungitkeun matak sing kade dipayun tadi pribadi seriuskeun bu abdi mandatang ka dieu ukur sajam beres di dieu ge balik matak ibu-ibu lamun ningali abdi teu kudu atoh-atoh teuing teu kudu dihargaan teuing tanu hargaan mah kiai satempat nu ngajarkeun anak-anak urang aya di Cihara masih kena aya pangaosan teu tos magrib budak SMP na sok ngararaji tara pan ayeuna mah loba nu kieu lamun geus tamat SD budak eureun ngaji. Bener teu? Oh. Kade urang anak urang 6 tahun beres SD teh ya eta lain tamat ngaji, tamat sakola. Sanajan anak urang teu masantren, kajauh masantren ka kieu tempat mah geus SMP, geus SMA, ulah eureun ngajina. Jarak urang can bisa disebut bisa ngaji. Nangan ilmu mah minal mahdi ilalah di timimiti di eyong tapi ka asup kana alam nyedong tapi ka maot kade anak urang lamun geus SMP lamun geus SMA ulah eureun ngaji ai zaman baheula mah pan ai alam zaman baheula mah poek hate caang ai zaman ayeuna alam caang hatena pararoek bu ibu ngalaman teu ngaji di hejah baheula alif jabar aba ai di dia di jabar atau dipatah jabar JR PS patah kasroh doma ba jabar bapa jabar fa bapa kaf waw sukun PS kumim iya sukun kasroh mi sin alif sukun patah san kumisan dihejah baheula mengaji teh laju urang alif-alifan ku guru teh alif ba ta eta makhraj sifatul huruf can ngaji jajariyah nama can ngaji tufatul atfal nama ngan ku sabab alif batana pahareup jeung guru talaki disebutna atuh makhrajna sifatna sanajan can ngaji kana kitab geus balanar budak baheula mah jadi hararejah ngajina di alif ba ta sa ja oh baheula mah tinggal kitu matak beres be ngaji liang irung hararideung sabab make lampu cempor sok cung di Cihara di desana anu aya keneh masjid butut keneh tina awi cung ayeuna geus eueuh kan di Cihara masjid bararagus lantaina tina keramik dindingna tina tembok mimbarna luar biasa jero masjid nu adan eta nu qomat nu imam nu makmum nu maot astagfirullahaladzim diborong ke sorangan keur hirup nama tara ka masjid kunaon aing geus maot disalatkeun di masjid
Jaeta karpet lamun bisa ngomong-ngomong cik karpet ka mana wae. Bari calutak deui mayit mah batur nangtung manehna mah ngagoler. Batur di tukang manehna mah dihareup. Tapi zaman baheula disebutna tajug. Masjid leutik terbuat tina awi, dindingna make bilik, handapna make palupuh, jalma salat hararusu. Naon buktina? Beres salat jelema careurik. Horeng jenggot ngararait. Awas ieu hadmu ta'alum, kurikulum ulang dina zaman merdeka ieu dibobodo. Jelema ngararaji geus tara nanya ka kiai, geus nyaro HP, jak kami mah geus boga idola, ngaji lagi tina YouTube. Ibu, ngaji mah teu meunang tina YouTube, lamun nambah pengetahuan meunang muka YouTube. Ngaji wajib ka kiai, sebab Imam Ibnu Mubarak nyarioskeun al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa masa. Sanad bagian tina agama, jalma anu ngaji teu boga guru laqala man syaa masa. Batur mah ngadares kitab tafsir Jalalain, manehna mah tafsir jalan lain. Beda Jalalain jeung jalan lain. Kudu ka guru. Lamun ibu ngajina ka para kiai, balik ngaji menang naon? La haula wala quwata. Lamun ngajina kana YouTube, balik na menang naon? La pulsa wala quwata. Beak. Lamun budak sakola ngajina ka kiai, ngajina ka ustad, ngajina ka kiai setempat, balik na menang naon? Menang Allahu Allahu. Lamun ngajina kana TikTok menang stecu. Lamun ngajina ka kiai, balik na menang naon? Wujud tidambaqa lil hawas qiyamuhu binafsihi. Eta lamun ngaji ka kiai, lamun ngaji na geus eureun teu daek datang ka kiai, mukaan HP, mukaan YouTube, ngajina meunang naon? Waktuku kecil aku tak tahu yang geus sabohuntuan yang mungil cenah. Kuat nyararaho paneta. Baca kawas hadmu ta'alum, dihancurkeun kurikulum urang. Pilih pondok pesantren anu dilebetna masih mengajarkan kitab-kitab kuning. Komo urang Banten ulah sampaikan santri di Banten teu pernah ngaji amil acan. Teu bisa nyurah amil acan. Awas kade. Nu terakhir nu dihancurkeun di urang ayeuna. Naon nu dihancurkeun di urang ayeuna? Dileungitkeun contoh adamul qudwah. Diadu domba kiai jeung kiaina. Oh, nu ieu mah kiaina Kiai NU. Oh, nu ieu mah ngadukung FPI. Oh, nu ieu mah ngadukung Muhammadiyah. Dihancurkeun. Nu ieu mah ngadukung Habib. Nu ieu mah teu ngadukung Habib. Dihancurkeun, diadu dombakeun. Masyarakat bingung, cek masyarakat, aing kudu nurutan saha? Tak peribadah sababaraha kali didaros tentang habaib, tentang perbedaan, tentang tesis anu didamel ku hiji kiai tentang ngerang namina Kiai Imad. Ceki Imad salah sawios keturunan tiba Alawi terputus sanadna, matak habaib anu masih kene sanadna ka Alawi terputus. Wah, dijalan tadi diadu dombakeun, diadukeun cek nu ieu Ki Imad bener. Cuk nu ieu Ki Imad anu salah, diadukeun. Ayeuna masyarakat anu bingung. Lamun masyarakat geus ningali para kiaina teu akur, para kiaina parasea, masyarakat mah cara ricing sabab nu pinter kabalinger, anu ngaranna anu ngaji di sisi, nu bodoh mah tinggal nempo. Hancur. Matak urang mah kudu bersatu berdaulat. Ibu-ibu ka pamarentah ulah kieu Bu. Ai kana bantuan hayang, ai dipenta gotong royong ku pemerintah sok teu daratang. Ulah kitu, sabalikna pamarentah nempo ibu-ibu, nempo masyarakat kudu karunya. Ja ayana pamarentah oge sok dipilih ku masyarakat, ulah dugikeun ka siga pilkabe jeung pilkada. Ibu nyaho pilkabe teh. Terang pilkabe. Eta pilkabe nu sok didahar ku urang kabe. Ai pilkabe mah lamun poho sok jadi. Ai pilkada lamun jadi sok paroho. Matak sok ngahiji, masyarakat ngahiji, pamarentah ngahiji, kiai ngaharariji.
Kiai datang ke pemerintah kudu niat rek nganasehatan, rek silaturahmi, ulah yang diamplopan. Ulah yang dibayar sabab lamun kiai datang ke pemerintah hayang dibayar, hayang diberi duit, lir ibarat laleur nutur-nutur bangke. Pancen ieu mah para kiai dara datang ke kecamatan, ieu mah lain arek laleur nangkeun bangke, ieu mah para kiai nu halaladir rek nepakan laleur. Bisi di dia aya laleur, mana laleur kiai sok hayang diamplopan. Jabi mah mung teh diamplopan jamal asup. Moal muat. Awas ibu sadayana, hiji nu dihancurkeun di zaman ayeuna hadmul usra, rumah tangga urang, nu kadua kurikulum, nu katilu adamul qudwah. Ibu resep ka kiai nu A tuturkeun. Ibu resep ka nu kieu tuturkeun. Ngan ulah sok pagorengan. Ulah sok ngagoreng. Bu, punten, terakhir. Ai disihara lamun lalaki jeung awewe antel kulit batal henteu wuduna. Sepakat batal. Eta ibu terang gitu cik saha. Cek kiai, cek almarhum cek kiai. Laju be ibu ka kota, datang ka kota mah aya jelema geus wudu antel leungeuna teu batal. Di Mekah mah kitu. Ayatna sarua. Qur'ana sarua. Pada dina surah Al-Maidah aya nu disebut lamastumunisa. Antel kulit teh kieu. Lamun bahasa iltimas cek Imam Syafi'i jadi Quran ge bahasana iltimas paantel kulit laki jeung awewe cek Imam Syafi'i mah batal tapi cek Imam anu sanes teu batal naon sababna sabab cenah kieu Rasulullah keur salat barang Rasulullah keur salat lampuna parem pas lampuna parem Rasul dicabak ku istrina eta Rasul teu ngabatalkeun kana salatna berarti wudu teh lamun dicabak ku sanes mahram teu matak jadi batal cek Imam anu sejen cek Imam Syafi'i atuh muhun cenah dicabak Rasulullah tapi kan harita keur parem lampu bisa jadi nu dicabakna lain panangan Rasul tapi baju Rasul matak dina mazhab Syafi'i mah lamun nyabak aya hail aya halang hukumna teu batal ngan lamun eueuh halang jadi batal. Cek mazhab anu sanes mah teu batal, ja Rasulullah ge teu ngabatalkeun kana salatna. Datang nu hiji deui. Cek anu hiji deui cek pendapat anu katilu. Eta Rasul rek dicabak bajuna, rek dicabak kulitna sabodo teuing ngan waktu harita Rasul dicabak ku istrina teu make syahwat. Jadi batal oge lamun antel kulit, lamun make syahwat, lamun teu make syahwat mah teu matak jadi batal. Sarua teu hadis ti dituna. Sarua pendapat nu beda wajar sabab pendapat ijtihadiyah ngaranna ilmu fikih al ahkamu asariyatu allati tariquha al ijtihad pendapat anu beda-beda anu leumpangna tina jalur ijtihad aya perbedaan satak saeutik wajar matakan sawangsulan deui urang ngadoa mudah-mudahan negara Indonesia sing jadi negara anu baldatun thayyibatun rabbul ghafur amin ya rabbal alamin. Urang kudu bersatu, kudu kompak. Teraskeun ulah ibu. Tos capek teh acan. Saha anu capek? Karunya teu ka abdi. Ai karunya mah geus. Ieu masuk teruskeun, terus. Cenah lujupan Kiai Apong mah terus bae. Bu. Perhatian sadayana. Ulah aya anu bubar samemeh ditutup ku kasepuhan. Sabab urang nu ngaji dipotoan ditingali ku malaikat. Dikumpulkeun doraka urang, dosa urang dibalangkeun ka laut, laut nolak sabab dosana loba teuing. Dibaledokeun ka gunung, gunung nolak loba teuing, dibaledokeun kana langit, langit nolak sabab dosana loba teuing, dikanatanekeun taneuh nolak sabab dosana loba teuing. Dikamanakeun eta dosa? Dibikeun ka jelema nu pangajian sok balik ti heula. Waduh. Dan awas ulah waka uih samemeh ditutup doa ku para kasepuhan. Sawangsulan deui kemerdekaan ieu patut harus kita syukuri karena merupakan nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah ka urang sadayana. Insya Allah. Coba sing kararompak pananganna angkatkeun ka luhur. Pananganna ka luhur sadayana sing kararompak nu teu ka luhur bakal nyeri huntu balik ti dieu.
Terus dikieukeun Bu, dikieukeun. Baju jubah, celana cut berayu, dadah goodbye. Nu laresna ti Allah, nu lepatna ti peribados, doa mungkin bakal ditutup ku para kasepuhan. Sakitu ti peribados, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.